Gusti mulai ayeuna mata abdi celi abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura. Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo geura tobat ya Allah ya. Abdi Gusti terus minta hampura datang ka ceurik tobat teh datang ka ceurik. Iraha orang yang cerikan dosa iraha. Hayu tanya awak kurang pernah orang cerikan dosa encan orang paling ngecerik cerik tanya ku kalau bisa kurang cerik sedih ada kelomaan itu bukan duit makanya ngikeren aduh sabrol kudu ka rumah sakit bayar pidana kumaha nu kitu dijengcerikan goblok benerna nah urang mah cerik teh kitu eta kurang aja cerik we karung di bawah batur aing mah bagian di bawah ku batur na bedu nya hong tu bagian untung masih terus bebeja goblok urang mah teu pernah cerik satu rahat gara-gara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat li qadil hajat rakatin Allahu akbar beres ya Allah Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti dibikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat meureunnanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit inu sabit tapi Gusti bahkan maha hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunnanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi aduh berat jadi polisi teh Gusti tapi abdi barang jadi kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mantak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres rumah tak pada harayang ge
jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu. Nah yang meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat tapi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan nu sasahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam udah siap lagi saya. Goblok dikira eureuna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobat. Atta ibuna. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kebenaran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh teh kos kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditaksis. Nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang. Yang kita mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatan ieu tobat teh emang babari kitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus kalolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana jelema anu sedekah dalam rangka li'ilai kalimatillah nu bakal dibere surga eta teh jelema-jelema nu kasipatan mukmin nu kasipatan ku ieu nu dicaritakeun aya 8 sifat. Tapi cek sawareh deui mah teu aya hubungan itu nyaritakeun unggulna perang jeung unggulna sedekah. Ieu mah ieu we nyaritakeun kahebatan mukminin teh dik dikukumahakeun ge jadi bae ya mangga bae eta mah sakadar dihubung-hubungkeun jeung tadi keunteuna sami tuh masalah maksudnya jelema anu bakal dibere surga teh orenganan jelema anu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata singkatna mukmin. Mukminun anu bakal dibere surga ieu anu kasipatan ku 8 sifat
geus moal mislek jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah kasifatan ku 8 sifat nu bakal dicaritakeun di dieu geus surga 100%. Ulah cangcaya jadi ayat tanda-tanda aya ciri-ciri jelema ahli surga di dunia kene katempok kadeuleu di dunia kene urang kuari jang diri urang mah jang diri urang ye aya 8 ciri lamun aya geus teh surga sakitu bae ya Allah ya Rabb nomor kahiji at-taibun mu'minun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babali ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Nu daek tobat beneran tobat mah tanda bakal menang surga. Hiji ya Allah ya. Geus atuh kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna. Nah iya nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas lamun ngadenge pamalingan ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji hiji embung we teu aya boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek berarti geus bener teu aya hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadam ala fa'liha fi mamabo kaduhung migawe maksiat geus kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung. Allah nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abita ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceri kaduh baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduh yes. Ku hari teh cerik kunaon haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduh jasa cerik lain didongeng-dongeng cerik kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku qalbu urang aduh anu kagambar ku urang tibalik ka dieu emang teu kagambar kalakuan-kalakuan orang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh
Kaduh gambarkeun di jero hati ilah calon surga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan geus teh dua nomor katiluna al azwala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal geus beres nomor kaopat ayakunal hamilahu ala taubat talaba ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geulieu mah pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah mah kos kitu meleumpeuh ngaranna sia kan biasana sok mawa jablay bae ku aing kadang jiji kupak suka panggil sia eta kok sia mah kuarin teh atuh kuarin teu kumaha atuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pandagang limbah kumaha ge ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarangsadan lain tobat tah mah nu kos kitu mah Aisyah kieu masuk membuat jablay bae aing pan nyaho beus kieu mah kalerti kidul kok kuari henteu he sia emang teu nyaho emang kunaon bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wao bae teu daek jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat tah mun kos kitu mah tobat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah macam-macam perhatikan kudu kumaha tuh kieu sia keur ieu kudu mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ku aing teu hayang aing haram teu hayang nu bade ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya jangkung gede orang Mesir teu hayang aing mah geus kajen niku hayang nu hideung jadi orang negro teu hayang komo kanu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah hayang menang ridho Allah aing tobat ka hayang eta bener coba bawakeun ke urang dibawakeun ku urang si Saringi kadinya je caknya lumayan oke we ya masih kena di toilan kene mas goblok teman tuh kos gitu tobat teu opat karak ata jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun kapan oh mah tobat wali deui tobat ada jeri wah sakampung nyaut kabeh aduh tobat deui borosot we kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah aduh eta mantep tah ngaranna tobat sambal betul lada giliran we jengkol deui ngada hari bae Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun malah tobat aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah
geus tobatil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobatil iman urusanana batin urusan akidah tobatil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takum tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu jauh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli masyaallah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga atta ibu tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu teh batu jeung masing-masing teu meunang di deuleu aju si awewena ge deui make pakaianana teu kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu dihareup jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tu boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada tangan nang tangan teh kos kitu ngaranna tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek ngeuleuh nah si hade mata si hade ceuli kade irung kade lisan kade leungeun rugap-ragap kade lengkah zahir di samping eta wuduna nu bener salat nu bener perzohiran ya Allah ya Rabbi tobat kuari urusanana urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizkina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres
aya nu geus boga kayakinan tinggal yang memual tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakinkan ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga kayakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah cenah teh ieu lamun teu dagang mah tuh aing ngomong moal dahar beuleunan tah eta kayakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar teh loba kene geus kana ditu loba kene aduh lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul je tolol dalil ongko eta kayakinan kayak gitu ya Allah masyaallah itu boga keyakinan tinggi makan gitu mang dagang maksudnya iya ti mah bersyariat we dia boga anak pamajikan urang diberi rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ka saprek alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula kunaon tabrakan aja bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah meunut nginjem ka kadanan menta mah tah aya di aing ka karak eta aing katari mah 10 juta bawa los Gusti hebat kan cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga kayakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah na ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek peristian encan segala rupa urusan urang teh ada kudag di peting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat
hayang katangen ku anak incu Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan tisan garana encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak teh nu Gusti abdi bisa denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes itu nu Gusti rarasaan teh lempang gitu kene tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh di aku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cili abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo geura tobat ya Allah ya abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh ajunya nadaekeun ongkoh deh Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ka sahampura Gusti mun eta hadeung teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman Gusti teh hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyencerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang cerikan dosa encan urang paling ngejek cering aja ku bisa kurang jadi sedih ada kelomaan itu bukan duit angkanya ngikeren aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar pidana kumaha nu kitu dijengcerikan goblok nah urang mah cerik teh nu kitu
Eta kunaon aja ciri gue. Karung di bawah batur. Aing mah bagian di bawah ku batur na bedu nya hong tu bagian untung masih terus bebeja goblok. Urang teh pernah ciri-ciri. Satu. Rahat gara-gara mandi, wudu, salat, Allahu Akbar. Sholli sunat li qadil hajat rakatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti dibikeun ka ayeuna. Tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti, ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung. Dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak, tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit. Inu sabit. Tapi Gusti bahkan maha hampura. Tataan kurang dosa-dosa urang. Urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai. Abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar. Nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae, horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade. Nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng eueuh agamaan di jerona. Abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI. Abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala. Meureuneunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti. Kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh. Tuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat. Ulah. Gusti hampura perduita. Abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag. Naon kabag? Aing nyaho ngaran teh rupa. Nah, Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunana duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh. Teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati mah lain rahasia hampura Gusti. Mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mendek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu bae. Emang teu kitu-kitulah. Encan lapor-lapor kerjaan nu sejen, encan nu sejen kegiatan-kegiatan. Beuh amis jadi kapolres rumatak pada harayang ge. Jogok 100, 200, 300, 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan. Emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres. Meureun ngomong jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu. Nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah
Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ke akhirat tapi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun dengan meureun teu kanyahoan nu sasahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam udah siap lagi saya. Goblok dikira eureuna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobat. Atta ibunda. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kebenaran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh teh kos kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditaksis. Nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mukminun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang. Yang kita teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongok kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek ya sia tapi indah itu baheula nya dewek teh si mana tapi indah daripada mama papa bari itu jorongos ongos nyebut mama ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeun sia heuy ka itu ka itu pamajikan atuh heuy embung aing embung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy ka dieu ai sa pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cakina mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sebenarnya mah atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pan aku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana ge neangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nih bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teu naon Kak kula mah jenis ridho ya saudara ti gede geus nyaho eta ku kakek emang nyaho emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun benerita ya cerita dukun teh ieu mah lain sasaha cenah
Atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo. Biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureuntah mah. Dukun bisaan mah goblok deui tah. Saya hampura. Itu di hampura kuning ge masalah tamun ku lagi hampura deh Kak. Emang naon gitu? Atuh padu kula sok nyokotan duit di kantong kakak. Cilok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus geus hampurakeun bae geus geus ngampurkeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido bae nya Kak emang deuk pairah kitu Kak bangun geus rada lain deui aduh tak eta teh geus pokokna mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu menta hampura kakak geus hampura geus atuh kitu keneh neng teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaeun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng dah tuh bener bae ngomong kitu jadi teu cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu ieu nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe teh nya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak ku geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teu beureunan lah tinggal saneng kadolengkeun deui bisi baheula kakak saha kadua gaplok kitu ge hampura atuh kata tandana gaya tadi dieu tah naon eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih ku mamek tesen harita kakak hampura geus hampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan gua mau datang ke ihsan lah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kursi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge eueuh masalah memberi ngarokok bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeulina makan orang keur ngarokok padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan ku kula seperti eta sok gerage hatta ibuna tarobati urang supaya kasalalorga ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub ge boga junub masalah kos kitu boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju hudang jam 2 acai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah ieu mah ning tapakur bae siapa di bejaan itu goblok bener kita mah bari ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener jata pakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok gerak praktek dan mandi
tawan teu oge salat dan bagus sholawat istighfar ayo bae kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge ke beda pasti jasa beungit urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromong isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah nya si eta ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadirina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog karena ibadah karena berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus saya nyaritakeun ikan hese jeung ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa salat urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah maca shalawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tamang geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati resep ka hiji Allah digeser ke Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal itu tina tobat taibun mukminun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyiriki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah minna tuh tobat masih dibere kesempatan kurang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna ai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah ieu menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ya ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh
aing berarti kudu menghindar, sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese. Eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan. Zaman Megawati masih kene make kursi, kuari mah jeung meja-mejana. Wabe korupsi. Ya, lamun ditataan kuari emang batu ambal aya korupsi. Murigak bulu urang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara. Janyana anu ngajelas-jelaskeun anak. Urang masa kadar macaan pun. Dibere henteu nyaho kabar bae. Ayo triliunan. Eta diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae. Eta kapan nu bahayana kan duit rakyat, duit urang kabehan. Engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan. Bupati naik seren. Cak urang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot. Disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo da kumaha gitu. Ja urang ngarasa kapaling kabeh. Kan dika diberitakeun kan ku malaikat. Inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek, melalui hidung. Nah, duit rakyat dibiarkan. Nah, hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw. Ganyang. Emang kumaha gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok. Jadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya teu nu henteu bantengan mal aya lah. Kan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Pajar mah heueuh orang bener. Dah. Di mana orang mun kukula dek ditataan nih. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas. Iya makan keur nyaritakeun tobat. Enten caritakeun gitu, ulang ngeunah ngeunah. Ulang ngeunah ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasa urang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nya sia real. Tah, teu nyaho keneh bae aing resep jeung nu bodoh kieu ye. Eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi. Pikorupsieun pimalingen jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-eureun tingung ora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeun ana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai, duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Hak. Ieu kan kudu ditobatan kumaha? Deuk kumaha? Hayang ka sorga mah. Nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung njokot di pager jang nyeuhil kudu ka neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Anas urang kada demes di dunia Anas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan geus
numbantak usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia, pek bae dagang tapi ulah resep dunia, pek bae ceramah tapi ulah resep dunia, pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia. Lantaran ieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema. Pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia, atur negara melalui jabatan polisi. Priwit tambahan diceli di irung, jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia, bakal hebat jadi polisi. Salah jalan, Pak, salah jalan ini, tidak boleh. Ini aturan polisi, ini nggak boleh kesini. Ini kan ada garit-garit singa. Nggak benernya untuk ngomong lah pokoknya. Nggak boleh nih kesini nih, harusnya kesini ya. Lain kali jangan ya, Pak. Ini jangan, saya nggak perlu uang, saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga tak polisi tak, ada sorga tak polisi, masya Allah, wahara. Oh, aturan di Indonesia harus pakai helm. Aturannya harus pakai helm, manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing. Yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Nah, jadi harusnya bapak ini saya tangkap, tapi Pak ini harus pakai helm. Punya nggak helm? Nggak punya, ntar saya beliin. Polisi sorga aja saya mah ya polisi. Nih pakai helm, jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin nih Pak. Berapa duit itu? Nggak usah. Pakai dah helm sono dah. Paling helm Grab. Jadi polisi di surgaeun ya Allah ya Rabb. Hebat itu polisi. Ya, anu naik motor tiluan ditangkap ku polisi. Ini nggak boleh bertiga, Pas. Saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah henteu nya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga dah polisi. Jangan laporan kula teh ditangkap Kiai. Ayo kula bebejan deuk ka dieu bae padahal mah tadi da moal aju nama ka dieu bae bebejan. Aja sia ku aku polisi ya. Jadi amankeun ku polisi. Polisi na ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih, atuh sorga teh. Loba urang lamun endek jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib gadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman teu saralah ya sebenarnya jadi polisi ya di tentara pek bae asal nu bener. Asal nu bener sakitu hungkul. Urang kuari lain negara Islam. Tetapi kan aya hakim. Hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukeun kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang minta ka hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang. Tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal gitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese gasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urang nyaho, Masya Allah. Urang bari urusan tolak. Bari tolak 3 ieu. Bain kubro kan menurut agama. Usul kuari ka hakim. Ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji. Ta eta salah hakim. Ulah dipake. Ketika cak hakim tilu berarti bainna bari kubro pake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih ya syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake
geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji balik deui ka kiai Pak Kiai hah ieu tilu kok jadi hiji ge teu bisa ngitung meureun teh mah hakim bejakeun ini tuh satu aku sayang ibu dua aku sayang tiga satu dua tiga hakim goblok gitu atuh aing sok resep dia tungtung nama nah iya maksudnya ya tah ulah kaget urang di negara demokrasi geus diatur dina fikih walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae paroid urang urusan paroid terus ka negara cak negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darahna darah batur angkat mah anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake sebenarnya mah UHC na babari ngomong mah tuh kan gila sok datang sok ka hakim sesuai ente jeung aturan ternyata sesuai pakai ternyata teu sesuai ulah laporan deui ka kiai pakai aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturan ngana teu sesuai jeung aturan agama deuk nanaonan urang doraka aya kene tanyaeun masalahna aya kene tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jakakara kuari bae nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye iya anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama menang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukeun agama engke ka negarana geus ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya baik begitu. Nah, kuari jang kalancaran eta urang mere. Tak eta teh doraka pantu. Tinggal kituna doang. Nah, anu mere jang kalancaran aturan agama, jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka, nu narima nu doraka. Atuh pukul makan ditelaah kayak aing ge bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa menanyakeun kayak kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu keparat geus nu narima nu doraka geus bae urang mah teh doraka nyana nu narima kecuali punyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kitu tah loba aturan-aturan gos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kena mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih kana nyieun dunia tinggal kitu bae make dikutak-katik urusan nafsu urang. Nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang
atuh geus dunia nangin Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul. Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho. Lamun dikitukan kan urang. Teu kumaha coba sia ngomong. Ngomong coba sia ayo. Ngomong tolol. Teu kan? Lantaran urang mah ieu teh wayang. Wayang di negara urang teh. Ieu teh dikendalikan kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu, kudu kieu. Urusan Corolla bae ge kuari deui. Nah, kamari kula ka rumah sakit bae ga dituka Siloam hese aturanana kudu didaftar, geus didaftar, disorot, geus disorot ka karat make stempel di dieu make penang cet. Jadi make penang lain sepeda bae di penangan. Nah, urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu. Salah kitu mah ketertiban, kebagusan meureunana beusi aya nu terjangkit. Beusi atau urusan syariat ya kamu. Tapi kan lamun kuari datang ke Baitullah kosong deuk kumaha? Moal datang ke kosong mah, moal kosong ti manusia, malaikat mah tetep. Moal datang ke kosong lamun geus aya jaminan di dituna. Ngan keyakinan anu eueuh. Keyakinan anu eueuh. Tetapi kan urusan tadi urusan politik. Kita kan teu luar urusan politik. Ujung-ujungna ulah lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham kabeh. Ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata. Wah, geus acak-acak. Mantap merambah ke unggal negara. Nah, timbul bae suuzon. Naudzubillah min dzalik. Horenganan jeung horenganan geus teu kudu dibahas. Teu kudu dibahas sama kos kitu. Sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh, kelas lain kelas urang. Jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujung nama atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah. Urang jadi suuzon kan. Nah, makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan, ti makanan liar, apakah memang ieu tina virus, bom. Tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur. Iyalah jadi pembahasan. Timbulkan suuzon. Dah. Teu gua deui. Makana boga HP na. Ulah bujur bae. Mebujur bae jeung susu tarolol nya. Jadi aing teh kudu make HP eta pokos kitu mah. Masya Allah, ya si budak HP datang ke wasiat kudu dibawa ke kuburan teh nyawana naon. Keur carita. Nah, mantap. Atuh terus unggal negara. Dikendalikeun gitu. Kabelah dituna geus wallahu alam gara ge politik atuh. Gusti Allah Pak. Ngeri urang. Tobat geus lah urang. Japaeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakit. At-taibun at-taibun al-abidun utararobat bener tobat natur anu ibadah anu ibadana tian wal mukhlisuna libadatalillah anu ibadana teh bener-bener ikhlas ulah aya embel-embel naon bener-bener ieu teh salat dititah ku Allah atuh wajjatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh bener-bener nunitana Allah menghadap dage ka Allah tanpa aya embel-embel non inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tetapi kaulah ngadamal kana jin jeung manusia kecuali ari ibadah berarti kan ibadah teh kasa ka aing jeung Allah tika Allah lempengkeun gerege naon bae lempeng ka Allah ialah tanda nu bakal menang surga. Dua katilu alhamiduna wallahu alam shawab.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in.